lamun urang zina engke di akhiratna mun awewe bakal bobogaanana buruk sanggeus buruk digedekeun ku Gusti Allah kos guha gede nya gede nya buruk ambeuna ge ambeuna marhala taen eta teh geus ka ambe 100 km geus ka ambe atuh kuari geus sabenerna colok amban atuh bau saruha eta encan siksa geus bau komong ke mah sia seuri tah ieu sing hade cek Kangjeng Nabi bakal gede bakal buruk bakal bau anu luar biasa di samping eta engke bakal keluar nanah bakal keluar getih tidinya teh eta ieu siksa nyerina luar biasa getih jeung nanah eta teh titah dikenyotan ku jelema